mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Abdi di Jabrik Channel bani neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari sarios nyambung anu judulna nyaeta Ceurik Batin Nu Nagih Pati dina bagian ke-8. Kang Nasuha nitip salam Kang Abdi, Kang sareng kangge ka parawari sadayana. Pamudah-mudahan nu ngadangukeun ieu dongeng sing dipasihan kesehatan, sing dilancarkeun tina sagala rupina, sareng dipasihan kesehatan lahir sareng batin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang lanjutkeun deui dongengna nya. Tapi aya sababaraha kalimat anu ku abdi bade diwangsulan deui. Aya kalimat anu salah kamari teh. Naon namina teh? Nyebat nami salah-salah ajat anu nuju ngaharing teh sanes-sanes. Hapunten nya. Kumargi kamari teh rada kirang fokus. Mangga urang lanjutkeun dongengna. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Barutamah aja teh kana gawena mani getol pisan. Ngalaparap getol kangge domba. Ngalasuluh ka sawah getol. Lah pokona nama jarang edi mah saking ku getol-getolna. Na ari ayeuna tibalik para wargi sadayana kadang ya ti mulai subuh teh nepi ka lohor candeluk bae di kamar bari ngadengekeun lagu. Komo mun laguna teh Rhoma Irama. Salagu eta teh terus-terusan bae nu eta diputer. Sikana henteu aya bosenna gitu para lagi. Kadenge sora aja teh ngaharing di kamarna. Ngadang ngalagu Rhoma Irama. Anu judulnya nyata Bulan Bintang teh ya. Bulan, di manakah kini? Jangan kau sembunyi di hari yang indah. Kitu saurna teh parawargi. Ajat ngahiring teh. Kapirengeun ku Mang Diman sareng ibuna. Tapi dah tos biasa. Dicuekeun bae da sapak naon da pagaweana kitu sapoena atuh. Ngan aya ku anehna para wargi. Ari tos ngadangukeun musik eta teh tos ngalagu. Ujug-ujug naon ngaran teh? Aja teh jadi kejang-kejang. Dua dampal leungeunna ngeupul, matana molotot, kadang ngagerem. Tapi ari keluarga di dinya mah lembur cilanggong tos teu aneh. Ningali keayaan aja seperti gitu teh. Dan oge sok bisa hade deui kitu maksudna jadi waras deui gitu. Waras kesorangan. Duka pedah remen teuing kituna gara-gara mirekeun lagu. Duka kumaha lah da tos kitu bae meureun keayaan aja teh. Untuk kejang-kejang nya kadang siga nu jalma nu keur macakeun puisi. Tu isi-isina eta puisi teh siga jalma nu keur kabungbelengan ku hiji awewe atanapi ku pasangan. Kocapkeun dina hiji poe para wargi sadayana. Langit cekas bengras taya tedeng aling-aling. Mega bodas nu katingan lalaunan laju ke arah ngulonkeun lir ibarat alitan rombongan anu keur ngajuju ka hiji tempat. Sapasang manuk heulang nu keur berag pisan hiber di Jomantara bangun taya karengrang sakapeung kadenge sorana anu harus pisan mani ngagelik auhanana kadenge ka mana-mana. Angin leutik ngahiliwir ngagoyangkeun dangdaunan kadang ngagelebug sakedeung terus ngahiliwir deui.
kadenge sora raketna tangkal awi nu diadu jeung pada baturna. Suara manuk recet di sarada dina tatangkalan siga nuker suka bunga ngabagyakeun endahna alam. Pagunungan anu sakitu endahna bubuhan bersih tina polisi-polisi kotor. Sabangsaning haseup motor, haseup kendaraan, sumawona haseup pabrik. Da memang para wargi lamun orang ngerti mah jeung paham kana manfaatna alam, tangtuna alam oge rek mere manfaat terutama kana kesehatan urang sebagai insan anu kumelenang di alam dunia. Salah sawiasna contoh nyata oksigen nu dihirup atanapi disesep lebet kana paru-paru urang sadaya tangtuna rek nyihatkeun malah ngabuang kokotor atanapi penyakit anu aya dina jero awak urang. Hal ieu saluyu jeung kaayaan anu aya di wewengkon lembur Cilanggong. Dina ieu carita paroki hiji lembur leutik nu aya di daerah pagunungan. Najan lembur anu nyingkur tapi pikeun jalmi nu bersyukur kacida endahna. Kacida pika betaheunana. Sanajan lembur nu asup leutik tapi karasa campernik. Kaayaan masyarakatna anu hirup rukun sauyunan, saling tulung tinulungan, sanajan kasebatna jalmi kampung tapi patuh jeung satuhu ka pamarentahna. Ngasoh lah sakedapnya para wargi sadaya, ngasoh lah ngasoh. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadengekeun ieu dongeng. Salah sahiji bukti yen warga masyarakat di lembur Cilanggong teh satia sareng satu ka pamarentahanana nyaeta mun dina setiap poe Jumat teh warga di dinya sok ngaayakeun kerja bakti gotong royong sakumaha riweuh jeung sibukna oge dina ngurus sawah atanapi kebon mah oge kagiatan sapopoe nyadap pinus atanapi nyadap kawung. Poe Jumat mah pasti hadir dina acara gotong royong kerja bakti teh ya. Teu aneh para wargi mun kaayaan lembur eta kaayaan resik balai kampung musola solokan. Wah pokokna mah pika betaheun sumawona jalan mah tertata rapih pika betaheun pisan. Para wargi sadaya anu sami-sami ngadengekeun ieu dongeng, kocapkeun sakumaha tos diceritakeun tadi. Wanci haneut moyan warga kampung lembur Cilanggong tos aluprak jongjon kerja bakti ngahadian jalan nu arah ka balai kampung. Caket musolahna Mama Haji Hasan. Mangkokna pisan Pak Kadus ngabewarakeun ka wargana yen dina bulan ayeuna bade aya tamu rombongan. Nyaeta rombongan mahasiswa anu bade KKN alias kuliah kerja nyata. Nya ku dasar eta Pak Bapak Kepala Desa teh marentahkeun ka kepala dusun nyaeta program sarana jeung prasarana kangge kalancaran para tamu atanapi mahasiswa anu bade tugas di kampung eta. Dina program-program nu tos ditangtukeun di kampusna selama waktu nu ditangtukeun oge. Memang benernya para wargi sadayana upami di hiji lembur kitu nya
gotong royong setiap hari Jumat gitu teh, beres-beres sampah-sampah nanti disapukeun, terus solokan-solokanana anu malapet disingkir-singkirkeun, sigana jalan cai teu lancar menurutnya mulai banjir mulai naon gitu. Mudah-mudahan bae masyarakat urang mahnya sing rarajin lah gitu dina unggal Jumat teh gitu. Hampunten ieu sanes abdi naon namina teh nya mematahan ngajai kamari nya. Ini mah kangge urang-urang sadaya sanes supados lingkungan teh indah gitu teh. Henteu kumuh lah intina mah. Komo ku zaman ayeuna mah non jalmi-jalmi teh nya buang sampah teh sembarangan bae di mana-mana wae, ya ampun. Matak abdi masuk air ningali jalma gitu teh nya sok naon namina teh kumaha gitu pikiranna teh gitu. Nah lamun misalkan dibungkus diplastikan simpan di kana tempat sampah ke dibeuleum atau napi kumaha meureun malah pembala taksi sampah teh nya. Ieu mah di daerah itu di daerah tebih duka daerah mana eta mah daerah Pribados mah daya sanes karena itu mah. Mangga atuh urang lajengkeun deui dongengnya. Para wargi sadayana anu sami-sami ngadengkeun ieu dongeng. Kocapkeun sabada ngalaksanakeun kerja bakti Mang Diman keur ngadaweung bari jang hareupan sepan tales ngebul. Aduh eta mah sepan tales ngebul mah. Mang Diman ngabdi kita baik itu kan atuh ka dieu ka abdi Mang Diman. Aduh ya Allah Gusti. Ai geus kana dahareun teh sok pohonya. Non teh sampai ka mana omongan. Mang Diman keur ngadaweung bari yang hareupan sepan tales ngebul. Pemasian tetanggana seruput cai teh panas diseruput ku Mang Diman bangun nikmatin pisan. Aduh ya Allah Gusti. Cin teh sareng naon namina teh tales. Aduh ya Allah Gusti. Tales teh ngebul keneh teh geuning anu rada ieu barulah teh geuning talesna. Aduh ya Allah nikmat sih teh nya. Aing sakalina nyarioskeun tuangan teh meuni ka jongjonannya. Mangga urang teruskeun deui. Bikasni pamajikan Mang Diman keur babantu di Mamah Haji Hasan sarehning bade naon namanya teh nya bade ngayakeun tasyakuran di bumina Mamah Haji Hasan sakalian acara rutinan yasinan nu tempatna di bumina Mamah Haji Hasan. Ari ajat ti isu keneh nyarita nama rekawa non rekawana raja sanes hapunten nyarita nama bade ka warjo sobat ari keur ngalap parab domba ngan nepi ka hampir lohor can katingali keneh bae datangna ka imahna. Duka ka mana tah ajat teh. Para wargi sadayana anu sami-sami ngadengkeun ieu dongeng. Serbung haseup akon rebung hampir mulak di ruangan pertengahan. Bubuhan imahna Mang Diman mah teu pati gede nya. Bangun jauh panindeungan. Mang Diman jongjon pisan dina lamunanana antang pisan nyawang kahirupan nu keur dialami. Masa teh nu keur dialaman. Ngan lamunanana kageuruahkeun ku sora panto nu diketrokan. Jeung uluk salam hiji lalaki tengah tuwuh buat sapantar lah siga nama sareng Mang Diman dina umurna mah kadenge sareng pantot keketrok tok tok. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Punten. Waalaikumsalam. Mangga. Tembal Mang Diman. Bari ngorejat terus mukakeun pantona.
berai pantok dibukakan breh tangtungan hiji lalaki tengah tubuh katinggalin nama bersih jeung rapih dina papakaian nama sorana ngegalindeng kadangnya ku Mang Diman pek nyarita kayak tetamu. Waalaikumsalam. Pak Guru, mangga kalebet. Menisisi nantenan pisan tiasa rumpahan ka bumi abdi Pak Guru. Damang Mang Diman, cek eta tamu nu disebat Pak Guru ku Mang Diman teh. Ali sing horeng si manang horeng. Pak Samsul Hadi nu kurang lembur Cilangkung mah katelahna Pak Samsul. Ari Pak Samsul eta guru SMP Wanaraja. Asli orang lembur Cempaka terjauh di lembur Cilangkung. Memang para wagi sadayana najan Cilangkung kaasup lembur sisi nyingkur jauh di kecamatan, tapi sebagian masyarakatna tetap ngutamakeun pendidikan barudak. Kuhal eta loba barudak urang Cilangkung nu sakolana di Wanaraja. Malah loba nama bari masantren termasuk ajat kan hanjakal para wargi sadayana ajat teu sampai lulus 3 bulan memeh ujian ajat ngadadak naon eta mugen merod teu hayang neruskeun di sakolana nu sakedeung deui padahal mah ujian duka naon sabab-sababna mah nu jelas di harita ajat tidak yakin deui sampai ke ayeuna. Para wargi sadayana anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sabada Mang Diman ngabagyakeun tamuna gek Pak Samsul calik, Mang Diman ngajawab pertanyaan Pak Samsul tadi. Alhamdulillah Pak Guru, sawaktos ayeuna nama keluarga sim abdi teh dararamang. Cek Mang Diman sopanaker pubuhan keur yang harapan tamu nu memang berwibawa pikeun Mang Diman mah. Punten pisan Pak Guru wangsul saha atanapi bade ka mana atanapi ngahaja bade ka sim kuring. Mang Diman nuluykeun caritana nu ngundang tanya ka Pak Samsul. Pok Pak Samsul teh ngajawab pertanyaan Mang Diman dari pisan. Puguh kuring tos dipakadus Mang Diman. Aya obrolkeuneun ieu perkawis data warga nu niat sakola penyetaraan rada lila oge kuring ngobrol jeung Pak Kadus teh. Nah tos kitu kuring oge tadina aya rencana bade ka bumi Mang Diman keur mah tos lila tepang sareng Mang Diman teh kaleresan Mang Diman pasker teu ka mana-mana. Atuh abdi teh sakatenan be bade naroskeun kaayaan si ajat. Kumaha kabarna ayeuna? Kitu tah Mang Diman. Abdi ka dieu teh saur Pak Samsul bari ngaluarkeun bungkus rokok kretek kasukaan anak. Sut diseungeut cag eta rokok jeung korek apina teh dikana mejakeun nawaran ka Mang Diman. Ngadenge Pak Samsul nyarita kitu Mang Diman unggut-unggutan ngan teu sawatara lila Mang Diman amitan bade nyandak cai keur ngaleueut Pak Samsul. Euleuh waktosna kawujeng sae para wargi sadayana.
dugi ka dieu heula nya dongeng Sunda teh carios cambung anu judulna Cerik Batin Nu Lagi Pati teh karangan Abah Nasuha Mupis. Insya Allah ke anjing bagian ke salapannya aina teh sampai ke 8 heula. Sareng hapunten bila aya cadosan abdi anu rada kirang merenah gitu. Mung dihapunten bae nya. Mangga di akhiran kubillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapunya pekat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun mangga permios.